Cek cek jiwa lupa. Ngebahas naon? Bebas. Bebas. Urang rada kana ieu nya Kang nya. Cap. Urang nyaritakeun salah sawios kamonesan bahasa Sunda. Kabeungharan bahasa Sunda. Dina hal sastranya. Sastra bagian Sunda. sastra Sunda anu biasa dianggo kadang-kadang mah dina kawih sok aya. Dina surat cinta sok aya. Eta teh atanapi misalkannya dina tembang oge sok aya. Tah kitu. Atanapi dina paguneman. Oh, aya oge nya. Sok aya sok dianggo eta teh. Tapi ayeuna justru tos langki eta nu nganggo eta teh. Aya oge nu masih kene nganggo tapi mung sawatesan di watesanan ku biasana dina ieu dina pangajaran atanapi dina ngadamel lagu terus tadi kawih atanapi tembang eta atanapi dina langki pisan dina paguneman utamina paguneman kulawarga mah tos langki. Soal naon eta teh? Wawangsalan. Wawangsalan teh buka heula. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu paluargi sadayana tepang deui di Padaringan Channel. Sim kuring Abah Wowo disarengan dina danget ayeuna kuranjangan sim kuring Mang Uden Salumpit. Hade bisa eta. Hade bisa. Merang. Cakat sareng abdi gagara. Wawangsalan ya tadi teh. Para wargi sadayana wilujeng tepang deui sareng pribados Mang Uden Salumpit cenah ayeuna mah. Nya bebas lah. Urang ngabahas wawangsalan itu pamirsa. Wawangsalan teh kalebet kana hiji seni sastra Sunda anu tos lami pisan. Dianggo dina kapungkur mah dina paguneman geus sok dianggo. Dina obrolan keluarga. Atanapi dina kawih, dina tembang. Teras dina ieu dina ayeuna mah dina pendidikan oge masih aya. Insyaallah masih aya. Masih dipelajari utamina dina muatan lokal bahasa Sunda gitu. Wawangsalan teh nyaeta hiji sastra dina wangun kalimah nu mangrupikeun sapotosi sindiran deui. Aya cangkang, aya clue, sareng aya wawangsalan mah di langkungan. Ku tah eusina teh naon gitu. Kahiji misalkan orang aya hiji wangsal, misalkan wangsalna urang ieu ku contoh langsung nya. Sapertos kieu wangsalan teh. Dek nyebatkeun Ali. Teh lamun nyebatkeun Ali hungkul kitu mah kan geus si Ali we selesai we kitu nya. Cincin ya. Ali. Iya. Selesai we, tapi ku urang Sunda mah diropea. Nganggo kieu, nganggo disastrakeun. Beulit cinggir simpai tangan. Beulit cinggir anu sok meuli tina cinggir naon? Eta kan tali. Simpai tangan tanu sok nyimpai dina tangan teh tali naon sok aya dina panangan teh dina ieu teh dina remal utawa mah. Eta ieuna anu teh cangkang. Sales cangkangna janten kateranganana lah istilahna mah. Kateranganana eta. Dilanjutkeun kana kalimah anu kadua. Eta Clue nu kadua mah aya keluan. Kalau kulantaran Ali, clue teh kadituna teh ulah lali kasim abdi. Tah, clue teh lali. Urang teh tiasa nebak Ali pasti kadinya. Beulit cingir simpai rema aya sobat simpai rema tanapi simpai tangan. Beulit cingir simpai rema nu laras nama. Da dina ramonya beulit cingir simpai rema ulah lali kasim abdi. Beulit cingir anu sok ngabeulit dina cingir naon? Ali kan dina ieu terus aya jawaban Ali kan dina ieu mah simpai rema Ali. Tah di ieu di lengkapan ku clue anu salajengna ulah lali kasim abdi li.
eta wawangsalan teh sapotos gitu. Jadi ari bade ieu berarti fungsina kanggo naon tah wawangsalan teh? Eta mah sastra sastra kamunisan bahasa gitu nya. Jadi orang rek nyebutkeun Ali nya. Ali berarti tapi teu kitu wae nyebut Ali teh. Berarti gitu. tujuanna teh Ali nya? Iya, tujuanna teh Ali. Aya nu kahiji teh tadi teh? Kahiji mah katerangan tapi henteu nyebatkeun Ali didinya na teh. Tapi sifatna lah nya anu ngajelaskeun tentang Ali. Nya sifatin Ali eta teh kan tadi teh naon? Belit cingir simpai rema ulah lali kasim abdi tan ulah lali naon eta kelukna ulah lali di salesna urang tiasa ngadamel nyalira oge bade naon misalkan urang sok jajan ka warung ngadamel sih kan balaku nyebut warung hungkul ya ahli sastra misal kamu cek si nyecet anu diajar misalkan jadi kumaha toko leutik pangjajanan. Pasti warung. Toko leutik pangjajanan. Nah, keluna kasarung imut salira. Aduh, kasarung imut salira. Warung sarung. Dekat kan? Berarti kedaya eta tah. Kedaya anu sami sareng tujuan kayak tadi kan Ali kulali. Iya. Tadi warung kasarung. Nah, jadi kedaya kedah caket. Purwakantina kedah caket gitu. Kedah caket. Eta kahiji mah kateranganana tapi henteu nyebatkeun barangna. Katerangan henteu nyebatkeun barangna, anu kadua oge henteu nyebatkeun barangna tapi cluena anu caket kecapna. Pami keterangan mah tadi tiasa oge ngajelaskeun si kata tadi. Tadi kan warung. Tah keterangan teh kan wangsalna sobat. Eta disebut wangsalna teh. Wangsalna teh warung. Wangsalna warung. Keteranganna tadi toko leutik pangjajanan. Toko leutik pangjajanan pasti warung. Nah eta mah pasti aya kaitan, jelas kaitanana nya sareng warung ngajelaskeun. Tah pamiklu mah anu kadua nama kalimah anu caket jeung kecap warung. Walaupun teu aya hubunganana nya. Teu aya sangkut pautna. Eta biasana kan ieu eta teh kecap eta teh dianggo kanggo misalkan dina ieu dina nampi panganten atau nampi jajah panganten sok dianggo itu misalkan belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi eta teh kan belut sisit anu sok sisit anu sisitan naon dalin belut atuh sisitan mah kapirarai orai eta wawangsalan teh tapi kadang urang ge tiasa nebak batur nyebat wawangsalanana urang pasti bisa nebak bakal ka mana ieu wawangsalna naon. Tiasa juga jadi tata rucinya. Leres. Gitu. Berarti nya nu kusim kuring di nu kusim kuring kuninga kan salah sawios. Tadi tina karya kreatif non karya sastranya. Ya sisindiran mah tos iyalah. Terus urang sim kuring kuninga oge pantun manawi teh pantun teh sindiran, si goreng beda. Pantun mah aya bahasanana insyaallah ngebahas pantun mah aya. Ya kelak. Ayeuna aya wawangsalan gitu. Wawangsalan oge salaresna mah upami ngarunut dina anu biasa kebiasaan dina ngajarkeun dina sastra biasana sisindiran heula namanya wawangsalan. Sisindiran paparikan wawangsalan. Ayeuna ku abdi di wawangsalankeun heula. Margi asa wawangsalan mah peryogi ngajelaskeun kalimah kahiji, kalimah kadua terus wangsalna naon. Kalimah kahiji nerangkeun wangsal. Kalimah kadua aya kecap anu dina kalimah kadua anu sami jeung wangsal. Nu katilu wangsalna. Tah kitu matak disebut wawangsalan. Tah eta siga permainan wangsal gitu kan gitu. Tah eta. Aya deui misalkan kieu. Dadampar di pagulingan alim kanu kirang surti. Dadampar di pagulingan tukang tempat gulang-guling terus kadituna alim kanu kirang surti. Jadi jawabannya spring bed. kasur rasa gitu. Janten kalimah anu kahiji diterangkeun nerangkeun kasur. Kalimah anu kadua aya kecap anu sapurwakanti jeung
Wangsal. Tapi teu aya katangtosan kedah tina kecap hiji kadua katilu teu aya. Yang penting aya we teh. Dina kalimah eta aya. Da eta ge urang pasti kan ku kalimah kahiji ge saleresna mah tos jelas. Ngan diperjelas ku kalimah kadua sebagai clue. Gitu. Nu katilu misalkan aya mah tos ieu tos sering lah. Cikur jangkung pamuraan. Kapalai siang jeung wengi. Cikur jangkung pamuraan. Berarti geus lain cikur kan nu sok diburakeun mah. Pal. Sugan, panglai. Tasartos tina palai tadi. Palai nya. Panglai mah yang oroknya. Yo, aya ento terus yang orok hungkul. Aya oge anu misalkan anu kasurupan kadang-kadang ku nini baheula mah dibura. Bauna teh khas deh nya. Iya. Tapi yang orok tapi seseueurna yang orok. Gaduh, ieu guru kelas 2 kamu teh. Khas sabau panglai we. Panglai. Panglai ta jaring ngau ta iya kedah dia ieu lah. Ya, leres. Salajengna misalkan anu ieu mah rada kawentar ya. Gedong ngambang nasagara ulah kapalang nyabela. Gedong ngambang nasagara ulah kapalang nyabela. Parahu. Kapal. Eta ulah kapalang tah. Eta mah jelas pisan nya ka ieu nya kauninga kapalang nyabela. Gedong ngambang nasagara. Maknya aya gedong ngambang nasagara. Ada teu aya tapi kan aya ngambang di sagara mah nya. Berarti dina nebakna ge peryogi ngimeutan dina nyieun wawang salahnya nu dua tadi mohon nyieun eta ge langkung peryogi kedah nyambung jelas mah abdi kantos ngadamel si cepot nya si cepot teh punakawan beureum beungeut geus maka mana deui nya anu keluna cieun hapunten tos ngarerepot. Sip, mantap. Eta beres lah. Gitu. Jadi dihijikeun tadi mau warung nu ieu mah cepot eta menang kengeng abdi eta. Jadi warung cepot tadi. Gitu. Salajengna ngan. Dudukuy panjang gagangna. Ya. Dudukuy panjang gagangna. Pikir bati ngalang layung. Apa? Lawan payung. Gitu. Dudukuy panjang gagangna. Tapi kan dudukuy mah sebenarnya gagangan tadi cenah aya. Oh, dipertegas ku kuluna tadi. Kayak gitu sobat gitu. Jadi itu salaresna gampil ieu teh wawangsal. Berarti mah tinu kanggo permainan gitu atau kumaha? Salaresna teu cek abdi oge ngawitanna nama eta teh digunakeun kanggo mapaes hiji kecap. Mapaes hiji kecap. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Iya kan istilah nama kan urang lamun inget wae ka hiji hal teu kudu nyebatkeun urang dek nyebutkeun orai hungkul tapi kan misalkan ieu teh misalkan lamun dina nampi mah muhun si Neng teh belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Biasa dianggo di dinya. Biasa dianggo kanggo kalimah anu kadua. Belut sisit sabada salah gitu. Cingan aya ditu. Manuk lindek di buruan. Kuring bati panas ati. Kuring bati panas ati. Manuk lindek di buruan. Kuring bati panas ati. Naon so? Naonnya ka? Manuk nu lindek naon? Nya eta ayam aya. Lain. Ada ayaman atuh terek oge. Ayam entok naon? Ayam entok. Manuk letik manuk lindek di buruan. Besok di buruan berarti. Pikir bati panas ati japati. Oh, japati. Ati japati. Ya gitu. Ya. Terus kan? Terus. Maung tutul sabak kasur. Maung tutul sabak kasur. Terus kabayang teu diri teu ngarenah cicing. Diri
teu ngareunah cicing. Naon tah? Maung tutul sabak kasur. Naon tah? Naon tah? Nya naon? Ucing. Ucing. Maung ya maung. Maung tutul sabak kasur. Bati kuring bati diri teu ngareunah cicing. Ucing Ya mana? aya deui kendang gede pakauman. Kendang gede pakauman. Dag digdug rasaning ati. Bedug. Lu di kaum mah kayaknya bedug kan. Oh iya. Nah, gitu masjid kaum gitu istilahnya. Salajengna lamun kapalupuh nangtung. Palupuh nangtung ya. Lamun kapalupuh nangtung. Lamun jadi kapi milik. Bilik. Bilik ya. Terus palupuh teh ieu nya naon? Palupuh teh pada dipangcali kan. Nya. Anu awi di ieu nya. Dicacah dipake ieu. Nah gitu. Kirang lagi. Bener. Mantapnya. Nami ta, cimkuring nembe uning eta terus maksudna ngertos gitu lah gitu. Yeah. Berarti ngajawab teh peryogi emutan gitu nya. Nyieun wawangsalan ge peryogi. Tapi para pemirsa pamigaduh wawangsalan mangga. Tapi nu nyieun nyaliranya ada mau nyalira misalkan sapu. Nah, naon gitu nya. Biasa. Saus abi tadi ngadamal warung ejen cepot gitu. Kayak abi ku nebakna oge tos peryogi ieu ke nu meng nebak unggul insya Allah kapayuna dia salah nyieun. Namun aya ieu mah nya mun aya door prize mah nya kadana gitu. Siap ke lah. Atuh maronahan. Gitu. Nah gitu. Salajengna urang bereskeun heula nya Kang. Lalir leutik hamaraga. Lalir leutik hamaraga. Milari sakolong langit. Sakolong langit. Lalir leutik hamaraga. Milari sakolong langit. Reungit. Aju geuring ngomong teh ieu. Naon teh anu sok dinu sangu nu geus lila teh naon? Aro naon? Reungit nya. Reungit. Kan hamaraga sok nyocoan. Oh, tah eta kadang si keterangan age ngangge bahasa ieu. Bahasa anu entong ieu teh kan ngaranna sastra mah kudu nu pantes gitu, mantes. Hamaraga tapi pemain di talut teh mah hamaraga. Nya nu sok aya karaga urang kan. Kawas tadi kan nasagara. Nasagara kan dina lautan teh aya. Di kedah yang mutetan oge. Salajengna tingan. Pileuleyan kebo gunung. Pileuleyan kebo gunung. Ngadadak tineung nya pikir. Nah biasana anu kadua nama sok kalimat anu siga nu kasmaran gitu. Dina ieu mah seueurna kitu. Seueurna sok aya rada-rada kasmaran gitu. Dina wawangsalan mah margi sok dianggo nyaeta dina ngadamel surat cinta ka pupur mah. Sagitu. Pileuleyan kebo gunung ngadadak tineung nya pikir. Pikir parkir. Jauh gitu. Jauh. Oh ya kebo gunung parkir. Ya kebo gunung kan beus meureun. Kebo muning. Kebo teh muning. Di gunung aya kebo di gunung. Bisa wae nu di. Oh henteu. Kita nu ngawuluku. Teh di gunung eta mah. Pileuleyan kebo gunung ngadadak tineung nya pikir. Madak. Pileuleyan kebo gunung. Terus ngadadak. Oh, ngadadak tineung nya pikir. Tah pamirsa panginten tos kauninga ku sadayana nu kitu wawangsalan teh sakitu endahna nya. Sakitu endahna urang oge anu misalkan nu ngartos kana wawangsalan sepuh urang ngadamel ieu nya ngadamel istilahna ngadamel ngawatesanan hiji sastra gitu jadi wawangsalan. Urang ayeuna teh asa ngadamel nyalira gitu. Bade ngetes tadi misalkan Kang Bowo misalkan tadi sok ngadamel wawangsalan anu wangsalan teh sapu misalkan. Misalkan naon ieu? Sapu. Sok. Sapu injuknya. Sok. Nah injuk aja gak buuk. Nah pakai buuk.
cingan naon nu merenahna. Teu kieu we. Kan sapu. Nya. Injuk dibeungkeutna gagang misalkan. Nah, injuk langsung we injuk nanya. Injuk kan sapu ya lain injukna kan sapu kan. Ya. Injuk dibeungkeutna gagang pasti gagang injuk dibeungkeutna gagang berarti injuk di talian dina gagang. Akhirnya tinggal ieu nanya cluena kana sapu apu atau apu. Sakitu suara halimpu. Misalnya atawa nuang mie make garpu. Nah. Atau teu kasmaran teu kasmaran. Tadi mah keur kasmaran kan nu kadahara nu lapar teh. Nyai cenah indungna cing pangkil naon tadi. Nyi pangnyandakeun injuk dibeungkeut nagagang. Swanten meuni halimpu sapu. Itu terkadang anu kaduana sok teh aya patula-patalina. Memang teh aya patula-patalina kecuali kali ieu kecap anu Murwakanti tadi. Nya, jadi urang teh kada milih mana ye anu ieu na. Biasa mun tilu aya tilu kecap. Nah, dulu kecap nu mana ye anu ieu na. Ayeuna kieu urang mentes pamirsa sadayana. Mangga pamirsa sadayana ngadamel wawangsalan nyalira. Nah. Wawangsalan nyalira mung ulah ieu ulah niron kanu tos aya. Naon we bade helm, bade sapatu, misalkan bade karepus, bade misalkan HP, misalkan. Anu kaayanakeun bisa kan nu tos aya mah kan zaman teu heula nya anu kaayeukeun bisa HP. Nah, HP nu teu aya misalkan ke Magicom gitu. Kan karuhun urang mah naon ber. Hawu dicolokeun listrik. Naon nya komna nya? Baskom. Oh, kalau baskom. Ya, baskom. Nah tadi teh hawu dicolokeun listrik. Kala hawu dicolokeun listrik. Namanya kan kuduna rada-rada kasmaran atuh. Komedi teh. Niat apel ka Nyi Kokom misalkan. Gitulah. Ngarang-ngarang. Oh, berarti si keteranganna ge mun saya nama caket-caket kana anu kasmaran. Geunaheun gitu anu kasmaran mah nanti aya hate gitu kana hate. Tak gitu pamirsa sadayana eta wawangsalan mudah-mudahan tiasa katampi tiasa ka ieu nya istilahna mah aya pencerahan nu kieu wawangsalan teh sok sanaos ieu teh abdi oge safotos ngabejaan bulu tuur gitu nya da seueur nu tos ngartos seueur tokoh anu tos terang seueur guru-guru urang anu tos paos kana hal ieu mung ieu mah sakadar ngawartosan anu teh acan mudah-mudahan janten pangemut-ngemut gitu. Yen urang teh gaduh wawangsalan anu sakieu saena betul tiasa dimanfaatkeun kanggo naon we kanggo hiburan lah kanggo sastra kanggo naon atanapi misalkan kanggo ngejeuban anu biasa nampi panganten tah sapertos kanggo gitu tah gitu misalkan para wargi sadayana teu gaduh anu nampi panganten kakang wowo siap tah kang wowo siap tukang nampi panganten kepang nuliskeun teks nanya. Tak gitu Bang Ento pemirsa eta wawangsalan mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Amin. Kana sadayana mangga ditutup kanggo. Siap alhamdulillah turun para pemirsa nu parantos manco ti kawitan ugi kalekasan mugi aya manfaatna. Apunten dina sabudaya kalepatan bobosa panon carang sapakan. Nada agung cukup lumur jembar hapuntenna sadayana. Cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.